Hari ini temenin aku buat beberes lagi kamar. Mana ieu teh kamar teh meuni balatak pisan. Tadi teh hudang sare teh henteu sempet diberesan. Sawe ari isuk-isuk mah nyepengna pagawean di handap soalna catering teh dibawana isuk-isuk jam 7 isuk kudu geus barangkat. Jadina urang teh hudang sare geus salat subuh teh langsung belenyeng we ka handap henteu sempet nanaon oge di luhur. Tak kabeneran bieu teh karek beres di handap tuluy ek beberes di luhur. Biasa we nya ari di luhur mah dipandeuri dari di luhur mah panyicingan urangnya guys henteu katempo ku batur erek balatak erek beresih oge. Tapi diusahakeun beresih wae soalna lamun teu bararesih teh sok asa jarijipeun komo erek sare mah. We kasur oge dikebut-kebut. Teu geunaheun nya guys erek sare ngarares mah asa jarijipeun. Ieu teh gawean si teteh lamun geus ngeuretan buku teh dikajuru-jurukeun. Disempal-sempil kana kolong romari. Jadi sasapu oge sok hese. Kasurna teh kudu dieser-eser we. Kitu we nya guys ari pagawean budak leutik mah abi oge baheula kitu. Pantesan inung abi osok bebengereng da keselna ciga kieu geuninganannya. Ayo we beberes ti isuk tepi ka sore teh meuni eueuh reureuna. Ieu teh ngangkatan popoyan anu kamari diseuseuhan geus gararing bisi kaburu kahujanan deui.